mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun acara matu dongeng enteng pangbeberamana. Gelebugna angin rawa onom para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian ka-10. Ari saderekaan Merdeka Permana Mang Jaya terus asa jeung jiga para mitra margi katalian ku babarayaan para mitra di antawisna aya kulawargi anunya ngadahuk dugi kecak ketubunganana para mitra kitu di antawisna atuh salajengna anjeunna tokoh dina bidang basa Sunda para wargi terutami anu aya kaitanna sareng riwayat kitu nya anu aya kaitanna sareng riwayat atanapi kaayaan hiji daerah janten riwayat ay sejarah mah teu cenah maksud riwayat sedikit bagi sejarah mah cenah rada abot kitu nya memang leres ay sejarah para mitra anu teh ngabantu di mana atanapi para mitra nyutatna di mana kitu ay riwayat mah aya kemungkinan tiasa disaleser bari manten nama pami bade atanapi bade ngarang hiji carios anjeun ngahajar pengadatangan heula tempat-tempat anu bade digambarkeun. Dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-10 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepangdang sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundak para wargi sadaya. Hiji dongeng karangan saderekaan Merdeka Permana dina lalakon Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nanya para wargi dina para mitra anu mulia nu dikenyusu rasa kaheran atuh kipatih ti karajaan Galuh teh ngahaja nepungan jalma nu kiwari keur digawe para mitra sadaya nyaeta migawe pagawean jigana teh keur urusana dokdak we ngurus kayu eta nu keur gawe teh atuh para wargi sadaya jelema teh menikat tingali luwet leet kesang para wargi. Memang para wargi sadaya lantarana manehna keur digawe harita keneh para mitra sadaya siga nama eta jalma teh para wargi keur nuaran kai. Ningali aya jelma ngalanto kadinya atuh puguh we para wargi sadaya tukang kai teh tumanya. Aya naon kisila? Nu mata kisila. Urun heula gawe teh euy. Cing kaula deuk tumanya yeuh. Ceuk Kipatih para mitra basa bareng kapanggih manehanana nyampeurkeun kadinya. Aya naon kitu? Ceuk kisila. Lain euy. Kaula mah banget ku heran we babakuna mah. Lain tahun-tahun teu ngalanto ka dieu. Nah ayeuna ranca geus saat ya. Tur diganti ku pare nu pluk aplak sumedeng koneng. Aduh pisah kumaha teuing pihasileunana ye. Jeung di dieu ayeuna mah gegek ku pilemuran. Nah saha nu nyaatkeun ranca teh euy? Saha kisila sugan andika mah nyaho. Ceuk Patih tetelepe tumanya ka tukang kai harita nu ngahaja eureun lantaran ditanya ku semah nu anyar pinanggi. Por, nah salira teu acan uninga kisila. Saha deui atuh ye anu kagungan jasa dina nyaatkeun ranca teh di lakbok mah. Ari sanes Kangjeng Prabu Anom atuh. Nah kisila. Atuh geuninga meuni telat pisan aya berita teh. Jawab tukang kai meni asareueus manehna jadi warga laku. Baru Prabu Anom? Nasaha nu nampa jujuluk Prabu Anom teh? Da apan di satu kebing wewengkon Galuh mah nya Kangjeng Prabu Galuh we. Deung jeung teh disebut Prabu Anom euy. Prabu Galuh kasebutna oge. Ceuk Patih Galuh bakat ku heran.
Nya atuh benten atuh ai Prabu Galuh sareng Prabu Anoma. Ai Prabu Galuh mah nya nu ngaratuan di Galuh. Ai Prabu Anoma nya nu ngaratuan di Karatuan Pulau Majeti kitu kaula nun. Omong tukang kai, ha? Jadi di dieu geus aya karatuan anyar nu katelahna Karajaan Pulau Majeti. Patih Galuh beuki tambah heran nepikeun kahalisna para mitra kerung-kerung we harita teh. Ih, teu pinuh damel nun. Di dieu aya karatuan anyar nun. Nya katelahna Prakaratuan Pulau Majeti. Ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, ti tahun ka tahun pangeusina beuki tamah gegek. Penghasilan rahayatna beuki tamah mucekil. Pare ayeuna mah waduh meuni pinuh leuit teh. Urang mana urang meni papada hayang jadi ambar rahayat Karatuan Pulau Majeti. Kitu nun. Sabab nu jadi pangagungna matak pikareueuskeun. Estuning pangagung teh ieu mah bener-bener mikaheman karahayat teh. Pokona mah lian ti kurahayat ni pika ajrih ge. Inyana ka ambar rahayat apal kudu kumaha nyenangkeunana kitu. Pokona mah breh humana, breh kebona, breh balongna, breh sawahna. Pokona mah tuh tinggali tuh. Sok Kisila tinggali, buktikeun ku Kisila. Ieu teh karatuan anyar, tapi nagrina jadi ngemplo hejo. Tanpatna subur makmur, rakyatna loh jinawi. Pokona mah wah, reaketon atuh. Rahayat teh bisa disebutkeun. Pokona mah ya teu apal kumaha rasana sangsara di dieu mah kitu. Ceuk tukang kai cacarita bari agul jeung ngarasa gumi baru kitunya. Ke ieu lalewek teh apanan ka reh ku Karatuan Galuh lain? Nah, rahayat make bengkok sinemah pindah pileumpangan. Babakti ka Karatuan anyar. Karatuan Demit eta teh sabab teu nampa widi ti Kangjeng Prabu Galuh. Ceuk Patih Galuh tugenah dumeh para mitra tukang kai muji-muji Raja Demit. Nyaeta raja nu dianggapna teu sah alatan sacara Demit teu pupuguh ngaku jadi raja jeung ngadegkeun karajaan. Harita para wargi barang ngadenge caritaan tukang kayu samodel kitu. Patih Galuh harita teh para mitra sadaya ngarasa oge heran. Geus kitu tuluy nyarita majarkeun teh cenah. Naha aya hiji karatuan wani-wani make nyieun karatuan bari teu karana meunang paidin ti Karatuan Galuh. Tukang kai ngajawab, "Ye, ari pikeun cacaah kuricakan mah yeuh. Sing saha pangagung nu sanggup ningkatkeun ajen hirup? Nyaeta nu dituturkeun atuh barina oge. Kapan kalolobaanna mah pangagung ayeuna mah ukur hayang diladenan. Pangagung ayeuna mah ukur hayang diladenan, lain hayang ngaladenan. Ukur hayang disenangkeun, lain hayang nyenangkeun. Anu watak waktu Kangjeng Prabu Anom mucung hungul tur ukur ieu kagungan tareka hoyong ningkatkeun ajen rahayat. Sarerea biluk atuh ka inyana mah. Montong boroning rahayat ti nagri-nagri leutik model ti Pananyung, ti Banjarsari, ti Cijulang, dalah ti Galuh ge loba nu parindah paheula-heula harayang jadi ambar rahayat Karatuan Pulau Majeti mah kulan. Mangga we geura taros buktoskeun ku anjeun. Ceuk tukang kai beuki nambahan panas kana hate patih ti Karajaan Galuh. Para mitra anu mulia kumaha atuh kaayan Kipati sabadanem menampa beja samodel kitu. Beungeut Kipati ti Karatuan Galuh mungguh reup geuneuk rai pias. Sanggeus samanehanana ngadenge penjelasan ti tukang kayu anu sarupa kitu. Malah mun teu poho yen inyana keur nyamur alias jadi juru telik Pangindrajala. Tangtu bakal ngamuk manehna nguak ngawik malengpeng nu cikeneh nyarita. Ngan sanggeus seubeung narima beja nu matak ngahinakeun kojengkang we Kipatih Galuh teh ngojengkang ningalkeun tukang kai.
Inyana dek laporan satarabasna naon nuges kajadian di wewengkon Lakbok. Atuh harita ge lian ti Kipatih tumanya ka tukang kai. Samemeh mulang ka Lakbok teh manehna nanya kanu sejen-sejena. Maklum ai tugas juru telik Pangindrajala macana kudu bener-bener telik. Beja teh ulangan saukur ti saurang. Kudu beja cenah para mitra pabeja-beja. Jadi beja ti sarerea. Nah bener atawa henteu carita tukang kayu teh. Barang ditalung tikmah para wargi sadaya. Memang kitu kaayana. Geus meunang beja samodel kitu mah teu loba catur deui. Harita keneh para wargi anu katelah patih galuh teh mulang deui ka nagri Galuh. Ocapkeun para wargi sadaya di Karajaan Galuh. Harita para mitra sadaya barang Prabu Galuh kenging laporan. Nampi laporan ti Kipatih ngeunaan kaayaan nagri Pulo Majeti. Kitu kaayaan rawa Lakbok ayeuna geus robah wujud. Kaayaan ambara hayatna anu bener-bener micinta ka pamingpinna. Harita Prabu Galuh cumarita. Baru di wewengkon Lakbok ayeuna teh aya karajaan anyar nu nelahna Pulo Majeti nya. Kangjeng Prabu reuwas lain memeeusan waktu narima beja ti patihna. Suwun, kirang langkung kitu Kangjeng Prabu. Eta ge hartosna mah beja anu katampi ku jisim abdi kaulan. Sareng jisim abdi tumaros. Tumanya ka ambara hayat nu aya di eta nagri kitu kaulanun Gusti. Saha cenah rajana? Sumuhun Prabu Anom katelah nama kaulanun. Oh saha? Saha cenah ngaran aslina? Moanya ngaranna Prabu Anom. Sumuhun saparantos ku jisim abdi di Paluru. Tetela nunya Krawati ngabahu denda di Karatuan Pulo Majeti teh. Tayalian iwati Prabu Selang Kuning ti parakan muncang kaulanun Gusti. Emal Kipati bari cedok nyembah ngan bari awakna ngadeg-deg dasieun dununganana Kangjeng Raja ambek harita. Kurang ajar. Kurang ajar. Kunaon pangda manehna bisa dipianel kurang dinya? Kurang ajar. Saur Kangjeng Prabu nyiak ambokna langsung anjeunna ngadeg bari lajag lejeg. Katingali pamenteuna geuneuk kelir beusi atah beuleum. Nandakeun anjeunna keur aya dina kaayaan nafsu luar biasa. Ambek luar biasa, ambek nu taya papadana barang narima beja. Yen di Pulo Majeti aya hiji karajaan anyar, bari rakyatna subur makmur gemah ripah loh jinawi, malah rawa Lakbok ayeuna geus rata cenah malah jadi pahumaan. Oge leuit-leuit eta nagara pinuh dieusi ku pare, malah rahayatna subur makmur, rahayatna gemah ripah, malah maeta rahayat ambara hayate micinta kanu jadi rajana. Atuh puguh we narima katerangan samodel kitu mah. Prabu Galuh kacida pisan ngarasa ngenesna, ngarasa keheulna, ngenes ku diri, keheul ku kalakuan anu jadi bawahanana nyaeta Prabu Selang Kuning nu geus wani-wani bantangul ka nagri Galuh. Para mitra anu mulia, Kipatih barang ningali Kangjeng Raja nuju ngadeg bari eje geler. Anjeunna lajag lejega bari katingali pamenteuna geuneuk lir beusi atah beuleum. Nandakeun nafsu anu luar biasa. Harita Kipatih bari cedok nyembah. Mugi ulah janten rengating galih kasalira kaulanun Gusti. Saparantos ku jisim abdi beuki di Paluru. Ngajantinkeun sakumna ambara hayati menameni. Tumplek papada hoyong ulun kumabula babakti di Karatuan Pulo Majeti teh.
kumargi sakur pangagung di eta kerajaan anyar, tiasa-tiasa ngawangun lembur, tiasa ngolah negara, tiasa ngolah kaayaan kalawan perceka kitu kaulan. Ambara hayatna berat beunghar, nagarana toweksa, anu tani sugih mukti, para padagang berat beunghar, atuh kaum damel katinggalina teh tingtrim kitu kaulan. Janten kaayaan eta nagri ambara hayatna rimbil ku pakayate sanes mung ukur nagara sareng pangagungna bae. Namung sadayana sakumna ambara hayatna kaulan Gusti. Kitu margina jalmi ti mana mendi ngalet ngengkeuy ngabandaleut. Ngembat-ngembatnya tang pinang kaulanun Gusti pada ngadeg-deg ka eta nagara anyar. Anu ari nu ditujulnya eta tayalian karatuan Pulo Majeti kaulanun. Sarerea hoyong pindah babakti ka eta nagri kaulanun. Kitu tadi antawisna katerangan anu tiasa katampi ku jisim abdi. Ceki patih teu karasa bet muji-muji nagara batur. Bangus cempe sia patih. Cempe sia. Eta sia beki lobana taan kabeungharan deungeun deuleu. Karasana ku aing jiga nu nyindiranjeun aing teu bisa ngokolakeun nagara sia ha. Kurang ajar nah ceuk sia aing teh kurang nyugemakeun bawaan ha. Nah cek sia aing teu bisa nyugemakeun ambara hayat ha. Raja beak-beaknya bendu. Beak harap keuheul luar biasa para mitra. Anu dicarekan lak-lak dasar Iwati Kipatih da eueuh deui nu sejen di dinya. Atuh puguh we atuh para wargi sadaya. Kipati harita teh atuh dipake meupeus keuyang ku Kangjeng Raja Prabu Galuh. Teu pisan-pisan kaulanun Gusti. Saupamina teu nampi pangasih salira jisim kaula moal sapertos ayeuna kaulanun. Emal Kipati bari cedok ke nyembah para wargi. Apaan geus karas aku sia. Beki loba rahayat anu protes ka aing. Sia ku aing beki disenangkeun. Ngarti teu naon maksudna sia ha? Sumuhun. Pamaksadan teh supados jisim abdi beki bumela kasalira kaulanun Gusti. Mun teh mah aya mau ngamuk gajah meta, aya siku si wulu-wulu, jisim abdi nu janten tamengna kaulanun. Tembal Kipati ngarti kana kahayang dunungan. Syukur sia ari ngarti mah. Ayeuna kieu dileupati. Kumpulkeun wadia balad nagara Galuh. Tumplakeun sakabehna kepung wakul buaya mangap eta karamat. Si selang kuning nu geus hianat ka kaula podaran. Pamajikanana ti mimiti permeswari nepikeun keselir jeung gunikna dicabel jang seba nagara deuleu. Karaton diduruk cing jadi lebu ulah disesakeun saeutik oge. Tah kitu tugas andika ayeuna. Iwati kitu Kipati. Kangjeng Prabu amarahna kagila-gila harita teh para mitra sadaya. Jisim abdi panuju pisan. Sadaya ketah janten seba. Namun karaton Pulo Majeti ulah dihancurkeun kaulanun. Margi upami dibandingkeun sareng karaton Pulo Majeti. Karaton Galuh henteu satai kuku-kukuna aja nun. Lebar teman ari kedah dibabad mah. Karaton Pulo Majeti tihang nage tina emas golonongan. Lantena tina marmer ngagenclang herang. Tur sabanjuru palita tina perak kaulanun. Ceki patih tapi jiga nua panas nu jadi raja. Ganeng siapa ti? Aing teu hayang ngeusian karaton urut musuh. Hancurkeun kabeh. Mun aya emas bawa emasna. Mun aya perak bawa perakna. Jabel dunya baranana. Kabeh ampihan bawa ka negeri urang. Cek raja bari ngagidir keheul luar biasa keheulna. Narima beja ti Kipatih teh.
ngocapkeun prawargi sadaya Kangjeng Prabu Galuh anu sadidintena ageng wiwaha parawargi sadaya tur gede kasabaran ari menak katugenah sapertos kitu mah pohara anjeunna ilang ajen kaagunganana tugenah ku jalma hianat nu katelah Prabu Selangkuning inyana tos teu tiasa nahan amarah nu antukna marentahkeun Kipati sangkan ngeprak wadia balad ngerit peti miwarang karaton Pulo Majeti diancurkeun nya teu kantos lami para mitra sadaya prajurit geus disiapkeun satumbakna atuh cenah tentara para mitra sadaya geus disiapkeun sapakarangna rahayat ponna kitu keneh para wargi sadaya ngarilu sabedogna kabeh para wargi sadaya senjata kayaning tumbak panah jeung sajabana dibarawa harita teh ceuk paribasana ngalit ngengkeuy ngabandalet ngembat nyatang pinang nuju rek ngarurug Pulo Majeti. Para wargi sadaya barisan harita teh ti Nagri Galuh siap rek ngarurug Pulo Majeti. Atuh para wargi sadaya memang gancangna carita beja narekab kamana-mana yen wadia balad ti Galuh baris ngarurug karatuan Pulo Majeti geus nepi harita teh ka Kangjeng Prabu Anom Selangkuning. Atuh harita keneh diayakeun Sinewaka di Paseban Panurakan. Memang para mitra sadaya Kangjeng Prabu Anom Selangkuning manggil Kipati jeung para dipati kabeh kumpul Sinewaka di eta patempatan. Harita ge para wargi sadaya malah mah harita Prabu Anom Selangkuning mimiti muka carita cing para pati de kumaha ketak urang dinanyang hareupan urang Galuh anu ceuk laporan julut telik Pang Indrajala baris ngarugrug ka nagara urang cing pati kaula hayang nyaho pamadegan Andika dina ngoning nyang hareupan bala tentara Galuh nu bakal ngarurug ka urang. Saura Prabu Selangkuning anu ayeuna katalahna Prabu Anom Selangkuning. Sae dipayunan we kaulanan Gusti. Sok sanaos urang kalebet nagara alit. Ari jumlah ponggawana ngawates namung ku sumanget sareng pangabakti nu sae mah. Sadayana baris ngalawan musuh. Kalawan ludeng tutumpuran sanggup diperipati diponcorot getih kaulani getihna sakecelak bukna salamar an mekanana sadami sadaya diestokeun kanggo nagara kaulani cek patih para mitra sora kacida sumangetna maklum minangkana mah gegedugna patih eta gegedugna patih atuh patih-patih nu sejennya tujuan satuju pisan poe pasukan Galuh ngagempur ulang balik gempur nah percantenkeun we ka Jisim Abdi kaula nun lah keun urusan nu kieu mah keun bagian Jisim Abdi kaula nun urang Galuh pasti balik karingaran kaula nun lah kitu ceuk patih kadua nu sarua sumanget Jisim Abdi ge parantos sayu nyayagakeun wadia balad nu samakta nun. Sakumna ambar rahayat Pulo Majeti pokona mah. Bukna salamar, getihna sacelak, amekanana sadami parsayaga kanggo bumela nagara kaula nu. Ceuk patih anu sejen. Malah madipati pon kitu keneh para wargi sadaya. Pokona mah hampir kabeh bawahan Prabu Anom nemongkeun sumanget juang dina ngoning bumela ka nagara.
Para wargi kaum dangu ngadenge caritaan patih-patih para dipati jeung anu sejen-sejen kacida ngarasa bungahna Prabu Anom. Aya paribasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih kulantaran geuning ambara hayat pangpang nama cenah eta para patihe jeung para dipati kabeh satiasa tuhu kadirina eta nu ngajadikeun bunga. Tapi nu ngajadikeun sedih oge di mana pasukan Galuh ngagempur. Saeutikna lamun ngaranna perang tangtu bae aya nu korban. Tapi sok sanajan kitu Prabu Anom Selang Kuning anjeunna cumarios deui. Kaula percaya kana kasatiaan sakumna wadia balat katut ambara hayat Pulo Majeti. Malah balad dedemit jurig jarian gandarwo kelong wewe katut siluman selemin rawalak bok anu ku urang kungsi ditalukeun kabeh geus sayaga ngababuk urang Galuh. Da ieu kaula ngarasa bunga ngandengekeun hepatih Pulo Majeti. Kaul hayang unggul jurit tapi bari mungorbankeun prajurit sok sumawona ambarahaya. Ulah ku sakadar kami kudu salamet tapi bari nu sejena paragat nyawa. Kami mah teu hayang. Tah eta nu dipikahayang ku kaula. Ari kangaranan perang campuh, deuk nu meunang, deuk nu eleh, kudu ngalaman tatu, ngalaman korban, malah mah ngalaman paragat nyawa. Tah, kaula mah mung kitu. Kaula mah mung kitu pati, mung perang model kitu kaula mah. Ceuk Prabu Anom ngasongkeun pamanggih nu beda tur karasa aneh kadengena ku para patih katut adipati nu araya di dinya. Teu aneh kumaha atuh da umumna ngaran perang mah tetep we. Umumna ngaran perang mah kudu wae aya nu korban, kudu aya nu tatu, malah mah nepi ka paragat nyawa. Eta mah umum lamun perang teh di mana oge kitu. Lantaran tarung ceuk paribasana silih cabok, silih banting, silih kadek, silih tumbak geus pasti nimbulkeun aya nu tiwas, nimbulkeun aya nu tatu, malah mungkin tatu saumur-umur. Sabada perang teh sukuna potong, sabada perang teh cenah aya anu bibirna sumping, jeung sabada perang teh aya nu leungeunna oge sapat. Eta akibat tina perang. Ngadenge caritaan rajana samodel kitu kipati kahiji ngarasa heran. Aduh, perang nu kumaha kaula nun? Nu matak buat teh jang sarerea teh Gusti Prabu, jisim abdi mah ngaraos helok ku ngupingkeun age kaula nun. Yen aya perang sarerea salamet kitu. Patih kahiji tumanya semunu heran para wargi sadaya. Harita keneh Prabu Anom Selang Kuning tuluy nyarita. Nyaeta perang nu bisa unggul tapi baris sarerea salamet. Da ieu nu keur dipikiran ku kaula teh hepati. Jadi kaula hayang menang dina ieu perang tapi rakyat kabeh salamet ngan hanya kal waktuna beak.